Jadi milu mah mana teh? Gawat kabur burit. Gancang atuh arek mah. Kela atuh dagoan. Emang di mana tempatna? Aya tempat mah tinggal telepon ke babaturan. Sok atuh telepon heula, anas kaditu ke TU mangsa hiji jiacan. Lah kakarage milu mana emang geus loba tatanya. Hayang diajar atuh, hayang bisa beberdial kos maneh. Heuh geus ya, Pak. Selah. Cekelan heula yang ngompol. Kumaha atuh itu ajarkeun heula? Sok sing bener nyekelanana. Sing tenang. Fokus. Mana mau kau ditemakeun atuh? Rurusuhan. Kan geus lempeng. Geuning gampang. Nah, mun aya burung hantu, dibedil ku aing mah. Kulantaran eueuh. Nah, mana yang dibedil ku urang? Naon sia teh tunggu heureuy cilaka? Urang mah teh heureuy. Tunggu bos ya. Ayeuna urang bebedil. Saacan menang mangsa, maneh tong ka mana-mana. Keur naon, Jang? Bebedil, Mang. Kade sing taliti bisi salah sasaran. Moal, Mang, geus ahli. Ieu mah kur sakadar ngingetan. Bisi kawas kitu. Isal! Isal!
Sal! Isal! Kunaon ari maneh? Tadi orang nempo jelema ka bedial di ditu. Mantap cik urang getong lalawara maneh teh. Kumaha tuh? Teuing atuh. Kumaha bos? Hade tuh acting urang. Ade. Tah ieu balad urang teh. Mentakna ulah sok ngagawean urang. Dibalasna leuwih ti kitu. Atuh orang salah, hampura. Woi. Tuh. Tadi orang banget kan? Oh iya. Gitu lah. Pesan selamat tuh,